dina acara silaturahmi nu diayakeun ku Sinar Banten. Acara anu pinuh ku rasa kadedeh jeung kabagjaan ieu kacida sakralna, lantaran dipirik ku pagelaran kasenian tradisional Sunda anu matak reueus, saperti penca jeung debus, nu ngagambarkeun kawani oge kamekaran kabudayaan urang sorangan. Tempat palaksananana nyeta di Simpang Tengah, Kampung Marugul, Desa Cincin, Kacamatan Soreang, nu kawilang masagi ku suasana katengtreman alam desa jeung kahaneutan wargi nu nampa kalawan sagala kahadean. Kalawan ieu silaturahmi, diharepkeun sangkan tali duduluran antara DPD PSSP jeung Sinar Banten jadi beuki rekat, sarta bisa silih ngaronjatkeun sumanget pikeun ngamumule kabudayaan Sunda nu jadi padumukan rahayu pikeun urang sadaya. Soreang Kabupaten Bandung Dapur Hati.